lamun diupload ku aing isin lah. Padahal sebenarnya mah aing hayang jiga si Akang, hayang jadi artis. Eka di manaeun jadi artis. Joget ge teu bisa. Tapi lamun aing acting mah rada bisa sih. Teu jiga si Akang. Aing mending kene ngadukung si Akang supaya jadi artis. Mananya si Akang? Can balik. Tuh si Akang datang. Akang, gak dia ge Akang? Naon Nyai? Tadi ge Kang. Nyai. Nyai Akang. Kang, pan Akang hayang jadi artis. Ayeuna mambung Nyai. Akang ka dieu lah ka dieu. Akang ayeuna rek didukung ku Nyai jadi artis. Ngeun Akang kudu daek latihan acting jeung Nyai. Kumaha Kang, daek teu? Aduh, kumaha Nyainya? Ulah kumaha ayo geura latihan. Ayo atuh. Hayu Akang geuraan. Siap Nyainya. Kang, lamun Akang acting kudu menghayati peran. Tak kudu dibejaan Nyai. Akang manggeus nyaho. Oh, paingan Akang hayang jadi artis. Iyalah Nyai. Nyai, Akang jadi naon yo? Jadi kabogoh Nyai lain. Ngeunah bae teu hayang aing jadi kabogoh Akang. Terus jadi naon Nyai? Akang jadi selaki Nyai, kumaha daek teu? Pan Akang selaki Nyai meureun. Akang pan ieu mah keur latihan acting. Oh, aya adegan anggap Nyai itu. Ngeunah bae, ngeuh. Namun kieu. Aya tuh. Komo eta mah ke Akang ku Nyai di kieu ye. Mung latihan lah Nyai lah. Akang, ari si Akang kumaha sih? Engko hayang jadi artis mung latihan. Aduh, Akang jadi naon atuh? Akang jadi selaki Nyai. Nyai jadi pamajikan Akang, tapi Nyai jadi pamajikan galak. Kumaha dek teu? Oh lah. Jam segini baru pulang. Papa dari mana? Papa kan habis meeting mah. Papa meeting sama siapa? Rekan kerja mah. Papa bohong. Mama sudah tahu semuanya. Bohong apa mah? Papa bukan meeting, tapi Papa selingkuh. Eka, setiba heula kurang ajar bae ka salaki. Sia mau lah ilun apa? Ieu mah urusan aing. Betul mah, Papa mah meeting tidak selingkuh. Bohong, Papa mah. Pun sadar piling aing Eka. Eka, si aya naon nyarkan salaki sia? Doraka si Eka nyarkan salaki sia bae. Aing mah keur latihan acting jeung si Akang.